Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Ayuhal hadirun itaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kapilenggahin pangrasa bapak nana bagi ibu anu kalintang bagjana anu parantos ngating ngadedik ingkang putra Teh Maya kirang langkung 18 tahun genap sasi ti barang dol kalang dunya dugi ka ayeuna rumah tangga insyaallah kaasih kadedehna kalintang ditumplekeun kanggo putra anu dipikanyaahna. Dina yusonten para sepuh hadirin sadayana sejadi laksanakeun salah-salah adat Sunda nyaeta siraman calon panganten insyaallah agung manfaatna khususna kanggo calon panganten istri. Jengkuring asmana gelar wedding Erna Salon rawas sejangan duum ya acara siraman urang sami buka kumang rupi raja pamuka. Ilah urang kawita siraman calon panganten. Asman agung Allah anu
kasakunan kumumali kanakingan bagja dinten ieu sedat sirah tawis kasih ti apa tawis kasih ti mama sumangga urang sakseni siraman anu marati ari saci keneh nya gelis 18 tahun genep sasi sasarengan diatik dididik ku bapak sareng ku mama teu karaos diongke-ongke ti mangsa lembeh diasuh ti mangsa lembut diaping dijaring bari pinuh ku kanyaah ka ditu jeung ka asli anak mama sareng apa dinten ieu teh dinten pamungkas ngatik ngadidik hidup da enjing mah tanggal walar apa jeung mamah dari sanggakeun kataroga hidup bagus tapi anak king sing emot kadeudeuh jeung kanyaah mamah moal pegat deui ka ayeuna da puguh mamah sareng apa hoyong teras ngaping ngajaring ningali rumah tangga hidup bagja lahir sareng apa mamah takdir terbiasa dipungkir kadar terbiasa disinglar jodoh pati bagja cilaka tos dikendahkeun ku Allah tukituna ikhlaskeun dinten ieu mamah ecakeun ieu Aisyah bismillah mangga ecakeun Aisyah nama apa mangga ecakeun Aisyah bismillahirrahmanirrahim diwanti mun parang dugi waktosna mama bapak dengan tuntun titip adi mama calik apa calik naik dia mundur balik dia sanesa kedapan gelis tapi rumah tangga nu bade di payunan ku hidup teh satungtung umur malah hidup kudu gaduh da puguh teh aya sakola rumah tangga begitu nasante acan nyuhkeun ridho mama bapak bercepengan niatan rumah tangga hidup teh ibadah ka Allah naon margina jodoh teh tanda kakawasaan Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan tanda kakawasaan Allah teh nyiptakeun hidup pasangan hidup kukituna sakali di niatan ibadah nu kadua anaknya tarokofikum amroini lam tadilu mata masakum bihima kitabullah wa sunnah rasul sing emot kadua perkara lamun hidup hayang bagja dina kahirupan ulah ngantunkeun Al-Qur'an sareng sunnah rasul kukituna gelis nawiru buyutakum fi qiraatil Qur'an baca Al-Qur'an di bumi hidupnya sangkan pinuh rahmat Allah sangkan jadi pituduh kanggo hidup katilu bager idza matabnu adam min qata'amalu lilan min salasin hidup teh bakal maot sawa sadayana nu hirup ge tetapi bakal aya tilu perkara nu mayang geulis nu kahiji sedekah jariah di rumah tangga seueur bisa nu tiasa disedekahkeun ke hidup harta min ya tambah ubi ilmu teh sok manfaatkeun di rumah tangga ajarkeun ajak kulawarga teh caket ka Allah subhanahu wa taala nu katilu hidup sing gaduh cita-cita waladun solihun yadulahu gaduh putra nu soleh-soleha begitu nagelis sareng senang ke ijab kabul sok ngadoa ugal waktos robbi habli minas solihin ya Allah paparin abdi putra anu soleh-soleha tapi hidup ketong hilap kedah jadi contoh doakeun mamah sareng apa robbi firli dunubi wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira nu kaopat gelis
Idza radallahu bi ahli baitin khairan upami Allah bade ngarsakeun rumah tangga teh sae bekelan geus. Ku apa nu kahiji faqahum fiddin sok sing paham kana agama laksanakeun parentah Allah kabihan laranganna. Nu kalima ulah ngantunkeun salat nu 5 waktu omat geulis rukun Islam nu kalima ieu teh salat teh wasta'inu bisabri wasolah sajabi ti kawajiban geulis sok suhunkeun ka Allah teh pitulung ngalampuhan sabar sareng salat maka pitulung Allah bakal usul. Nu terakhir geulis sing kuat iman ka Allah ka kitab ka malaikat ka nabi na poe akhir insyaallah rumah tangga sok sanos kumaha we digonjang-ganjingna bakal aya dina katentreman rumah tangga hidup aya dina kabarokahan. Eta bakal di bapak nanti mudah-mudahan ngemutkeun ka salira rumah tangga hidup aya dina kabarokahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ada puguh kalintang seueurna Mama ngandung salapan sas bilih hidup aya kalepatan ka mama. Gubratkeun rara hidup kana panangan mama geus sok sungkem ka mama. Rumus abdi rumus kam dilahir dugi ka batin putra kenalkeun lisan jazakallahu khairan katsira wa jazakallahu. Mugi Allah nu ngabalas kana kasihan mama sing jadi istri nu taat ka caroge sing jadi putra anu nyaah kan janten indung nu hormat dan hidup ngalasu sampean mama surga teh aya dina dangkal sampean nu jadi indung tegas jeung sido mama ku karidoan hidup ngalasu sampean mama insyaallah bagja bagus kehidupan sapali anu taat ka caroge salami caroge ngajak kana kasaya dina ibu Aduh putra nu di ati sakit ulangin jatan putra anu soleh nu teu kenat adoakeun insyaallah enggal bakas ka pilih aya kalepatan mama sing lebar mana hidup teh ngapunten ka mama geus diyugakeun ku apa anu ngadoakeun hidup lahir sareng batin anak sungkem ka apa nabi duh apa dina rukri ka saya aduh bapak ka saya kemangsa kenalkeun lisan jazakallahu khairan katsira wa jazaan kasolehan hidup panggeun sing nyaah ka bapak sing nyaah ka mama sing nyaah ka adik-adik sing hormat ka para sepuh sing taat ka caroge utamina hidup sing caket ka Allah subhanahu wa ta'ala sing ridhonya ngaras insyaallah hampur kapuguh nu jadi bapak nu mikanya mika asih sanaos teu nyuhunkeun bakal didoakeun hidup teh na kahirupan utamina dina rumah tangga sapalihna gelis bagja kabagjaan digampilkeun milik rezekina ditebihkeun pancabahyana di paparing putra anu sarolo salehah kanggo kulawarga kanggo kahirupan kanggo kabagjaan dunia rawuh akhirat rawuh sampean apana geus doakeun sok apana bismillah
pilih ayah kelepatan ti bapak pilih sing ridho kemual ayah bapak netenya kan jantung putra rangkul apa disun putra apa di tengah nengsa rangkul ya disun bagja pak insya Allah lungsur langsar panjang jaganya panjang yuswana kampiris dahan rumah tanggana bagja diaping di jaring kumak lahir sarang batin rangkul gelis lah akan maknya atur kenuhun kamah insya Allah udah pasti kanyaan teh sing ayah dina penuliaan insya Allah kulawargian bagja rangkul nih alhamdulillah alhamdulillah bagja dan kagunturan madu kaurugan menyanggulan ku bagja nah itu matiasa alhamdulillah main rangkul dengannya ya sebenarnya doaan atau mang insyaallah Raina ayat mana doaan Rai dedek mana dedek Rai teteh mana adeknya mana adeknya kan dia bager abah mah ke sambilnya serang mak kayak urang berkasa di barang hidup satu akan tiasa ibabnya lirah mampu mama dasar diibadah dipangku dan ditatak diusah bari didangkir karena kesehatan hidup ya ono sing biasa kayak perhatikan putra langkung-langkung di mama langkung-langkung di diri pribadi maka dua gelis siraman teh pendidik ayeuna dilatih ku bapak sareng teh mama apa bentuk ilah bismillahirrahmanirrahim kumbah kanangan iya bapak sok dan suku maha wudu tah ditanya ketemu iya ketemu nah itu baru kan etang-etang ningali latihan tahudu kianya karena pangambu kumbah rarai basuh rarai 3 kali gitu. Tau kami mandi junub teh di awalan helak bismillah nambah panangan seperti wudu helak biasanya panangan kanan 3 kali nah gitu. Eta kasampurnaan dan mandi junub kalau mastakanya ya kalau saya gitu pasti dapat hati gede biasa kalau kecil iya pas cari sampai yang terakhir nah oke tuh bapak siraman mastaka 3 kali karena tak kanan mastaka 3 kali Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala wa sallallahu ala wa salam Mugia rahmatan Muhammad sakula wargi Pun gitu Allah usapan masakan Aku Disun kedua tinggal di kafe Pak iya ama lu mansur kakang Nabi Mugia
gitu. Tong ningali kursi, ningali kamera. Muhammad sekolah wajib. Bingah neng, emutkan kasayang apa mama, emak abah, oke emang, oke sadaya sepuh-sepuh hidup, hidup sing biasa hormat ke aranjeunna. Alhamdulillah. Mangga disuruh. 1, 2, 3. Kaya terus kaya. Itu turun terus ngarekeun. Doa bersama, ya. Ibu tinggalin aja bu, Bapak Yun, tinggalin aja. Bu, kalian tinggalin aja. Nah, kalau mundur dari itu ibu. Gitu. Oke, siap. Sini. Satu. Sini satu. Bapak ningali ka dia, Bapak. Abah, 1, 2, 3. bade bergaya mangga. Siap. 1, 2. 2, 3. Up qadilatul mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, barokah rumah tangga neng mayat. Ya Allah, gantungkan milik rezeki na tubuhkan pantabah dan kota untuk rabu salih. Ya Rabb, kabulkan tamat kadar apa kadayana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini ada bagaimana? Pak, 3 tahan 5.000 hitungan. Dadah. 1 dadah. Dadah. Neng dadah. Luar kalau bapak sallallahu sakitu maka sangakeun sumber para kanca erna balaring salom dina mangdu acara siraman Neng Maya putra pangsa Bapa Nanang mugia rumah tanggana sakinah mawadah warahmah sang wilujeng kantun bagja kasadayana gun